Alhamdulillahnya ari aya tarompetan mah naon unina jeung naon hartina bener. Ngadapunten we meureunnan. Dasarna urang teh diajar ngamumule nya. Diajar meureunnan ieu teh, nah kitu teh nyontokeun kabudakan ayeuna tah seni teh ku dipiara meureunnan. Gitu. Kadar meureunnan Meuni geus hayam dipiara. Ah, meuni geus hayam dipiara. dimumule. Oh, dimumule. Dimumule. Sing jelas atuh nyarios teh ah. Nya euy. Salah saeutik abongkena mingpin Ah, dalam. saeutik oge da dosa atuh. Ah, Saeutik oge dosa ngudu ge noel teko tok batal. ih heuh nya. Ulah aya saeutik saeutik kudu full. Pan sia teh manusia oge. Oh, manusia. Ai manusia teh mana di manusia teh? Oh, yo dicarekan keur mangeus era kuno ragam. Ulah gede amak sok bari kolot. Lain gede amak rumah geus sekolah aja sekarang apa? Nah, di tukang. Di tukang ujug-ujug nyarekan. Teu kaharti. Naon kudu make popolot. Astaga. Saha di dinya? Urang Jagger. Aduh. Jagger. Yo. Ieu teh urang teh keur ngabudayakeun seni. Seni nak. Seni Sunda anu aya di Panjampangan. Oh, ieu teh seni Sunda. Naon ngaranna ieu teh? Yo, angklung buncis. Angklung buncis. Angklung buncis, ieu teh. Nu kieu angklung buncis. Mana angklung buncis ieu? Naon atuh? Pak, abdi bade naros. Yo. Ah, aya anu kieu teh angklung buncis. Tah, kudu apaleun awi nu kieu mah. Nih huntuna euhan oge nyahoan awi nu kieu mah. Manya oge ya disebut genang.